Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yareun wali mah teu aya nilai dunia teh. Mantak tenang. Ngedaheun kana hatena. Iza dzukiratil auliya nazalatis sakinah. Ulah wal mawadah warahmah. Di mana ditutur disebut diomong-omong para aulia-aulia Allah. Masya Allah, turunlah rahmat. Nazalatir rahmah, turunlah sakinah. Sebab jelema anu deket ka Allah senang, tenang. Dina Al-Quran ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Teboga kasih, teboga karempah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Ngaji urang nyebut-nyebut jelema eta komo aju aya mah. Atuh urang kabawa la khaufun alaihim walahum yahzanun. Urang lempang ti peuting babarengan jeung jelema nu beranian kabawa ta urang teu sieun. Urang lempang ti peuting lewat ka kuburan babarengan jeung nu borangan kabawa pagon jadi borangan urang. 10 meter kene geus nyebut urang balap lompat bae. Teh jeung nu borangan kabawa urang ya Allah wadak. Urang babarengan jeung tukang minyak kabeleteran sengit. Urang babarengan jeung tukang minyak tanah ambe. Urang babarengan jeung bupati kabawa. Urang situasi kabupatihan aju kiai dibere duitna kabawa. Sakumaha bupati be? Bupati nanti tilok tahajud atuh karuwa. Kiai nu diberekna di cenah sok sambarangan emang bupati tilok tahajud tilok. Kok kiai sok suuzon amat. Urang ge anu kos kieu capek tahajud. Komonyana nu riweuheun pagawean. Teu kitu cenah urusan kos kitu mah sanunya bupati wali neuleuh beungeut nah ini. Mana bupati nu wali? Kiai ge hese jadi wali. Nu aya ge ngajebrus. Ulah sok kitu cenah kieu entah mun kitu bae. Moal beres mun teu kitu mah. Moal beres acak-acakan tungtungna proposal malulu. Entek nu teger bae henteu. Titik. Beres. Henteu cenah kieu teh masuk uzon kajeung. Suuzonna bener sama kajeun. Selesai geus bae. Sebab lawan urang ge tahajud teh nyaho ngaran teu nyaho rupa. Pas malulu. Sia ta mah. Ieu mantep lah dieu mah. Tuh ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ini pertanyaan ini hapunten abah kiai abdi bade ndaroskeun kumaha hukumna imam takbirna setengah Allah sami Allah tisami Allahu liman hamidah.
takbir intikal. Jadi sami Allahu liman hamidah nyana mangan sami Allahu hungkul meureun kitu. Teu sami Allahu liman hamidah teu nanaon. Teu maca ge teu nanaon. Atuh cara sia mah tilok waca. Urang tos ruku maju i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd Allahumma. Nah wariman sami Allahu gus sami Allah kena kaliman hamidah atau di jero hate teh meureun liman hamidahna teu naon nya teu maca ge Allahu akbar bae guys Allahu akbar teu naon dengan teu bagus atau cicing belah di jero hate Allah sugan lewat takbiratul ihram takbiratul ihram kudu Allahu akbar teu menang sami Allah. Shalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil imaman sami Allahu liman eta mah kudu di demo. Geus bandingan demo ngademo imam bae daripada ngademo presiden mah. Imam teh beres dah. Imam sholat gitu beres komo imam negara misalnya imam sholat batu pan bahaya yes. Debol sami Allahu liman hamidah Allahu akbar jika kesimpulan nama sami Allah bungkul teu naon maksudna teu batal hamba Allah dibunder balikan deui urang kuari jaritakeun wali tadi jadi nyebut wali inget kadeketanana sang wali ka Allah sebab jara geus pepegatan jeung dunia jeung makhluk nafsu jeung syaitan alamna jadi pindah tina alam mulki kana alam malakut jadinya namang geus bisa nempo nu gaib-gaib sarua jeung sia eta ge era ge sarua aja babaturanana jeung nu gaib teh besok ngarunda ieu teh ya kitulah walina ye nuku urang rek dihaulan seorang kutubul aulia aya jelema ngadenge kawalian Tuan Syekh Abdul Qadir datanglah ke Baghdad Tuan Syekh ngorakeun syabun barang datang gatuh jero hatena teh aing nyoba kumaha sih kahebatan Abdul Qadir sogol kebeneran eta jelema teh pinter kiai ngaranna Ibnu Saqaf pinter pohan datang begitu datang ditempo Tuhan Syekh Abdul Qadir teh anjulang zuwe ditebak maneh datang ka dieu teh rek nanya sababaraha masalah nu rumit cek batur cek maneh tah pertanyaanna teh kahiji eta kadua eta katilu eta kitu tah kaget dia kaget bisa kajahoan gitu sebenarnya teh kaget jelema anu geus muka syafah ieu mah muka syafah
beda setting muka sapa jeung muka hasapa. Ai muka sapa mah anu katempo segala rupa di jero hate ai muka hasapa mah hajureuneuh hijina. Aduh. Panjang dongeng ke urang dongeng gede bakir setik we akhirna cek Abdul Qadir ku kata kaburan maneh henteu tunduk ke seorang wali maka aya tanda-tanda kekufuran. Nyana tutugeuna ngomong gitu biasa aja kiai bisa ngaji hebat malah leuwih kolot tibatan Tuan Abdul Qadir. Beuki ingkar karena kawalian Tuan Abdul. Padahal ulama-ulama sepuh aya catatan-catatanana taslim karena kawalian Tuan Abdul Qadir. Boronu di negara Baghdad, di Suriah, di Mesir, Turki saat eta tercatat ulama-ulama anu masyhur anu pangkatna wali nakutubkeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Eta mente bener we pangajianana anu sakitu hebatna santrina harucuta kabladina ku hebat-hebatna ilmu akhirna dititah jadi penasehat raja. Geus nanyana siap jadi penasehat raja. Raja na saat eta adalah raja kafir. Kabeneran, boga anak parawan. Awewe. Haju main matanya nah jeung anak raja. Daekeun anak raja teh silau ku kakasepan jeung kampinteranana cuman dengan syarat ulah daek dikawin asal asup agama kaula. Agama Kristen. Akhirnya daek Masya Allah. Masya Allah. Kiai teh kos kitu. Kiai terus bae kawin. Ya Allah ya Rabbi ya eta ilmu jadi hijab berarti kan bentek cik para aulia Allah al ilmu hijabun an malu ilmu teh hijab bentek jadi hal ilmu teh emang ilmu kumaha gitu bau dipake takabur kan ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah hijab kan berarti Masya Allah bentek dekat Allah ukhruj anil ilmi ilmu nu mana ilmu allazi didduhul jahlu anu boga lalawananna bodoh aya ilmu anu eueuh lalawanan ilmu rabbani laduni. Nah di akhir hayatna singkat mah bener-bener teu bisa maca 2 kali syahadat. Sakarat didatangan ku babaturanna ku Abu Said dikakiblatkeun kitu tah malik deui bae teu daekeun dibacaan la ilaha illallah celi dia ngabalir ka dieu Allah kan mantak sodaqah Abdul Qadir cek batuan bener Tuan Abdul Qadir kaciri ku Tuan Abdul Qadir ku takabur teh aya tanda-tanda kekafiran cek Tuan Syekh. Tah Allah badi urang ge boga ilmu teh pake sombong nyeun bandera. Ilmu teh dipake nyeun bandera. Banderana ja eueuh cenah ge maknawi supaya naik jadi anu. Ilmu teh pake neangan kursi. Eta ngaranna ilmu dipake bandera. Anu mantak besi hayang kursi bae ka imah kula bae loba. Hayang nu kos gua kursi aya. Eta ge sarua kursi ge lensa kursi-kursi. Anu mantak ilmu nu hebat, ilmu nu bisa nundukeun urang tawadu.
di harapan Allah ulah takabur. Tawadu di harapan Allah bakal tawadu di saanterona. Ayolah ilmu teh jadi hijab, jadi hahalan sok bae geura. Urang ilmu kurang kumaha tapi teu daek ngeunaheun ibadah ka Allah ka hijab ku sifat takabur ku sebab ilmu. Nah, urang bae ge ieu nu ngaji bae ge teu daek ngeunaheun ibadah teh. Atuh komo nu teu ngaji-ngaji. Komo anu geus teu melu kana urusan-urusan agama. Wah, esek. Urang bae ge nu hayang ngeunaheun can ngeunaheun gitu ibadah. Pasti keneh kaganggu ku reungit. Aya reungit bae ge tagoyur urang teh. Mun bisa mah pencak di hadapan reungit. Eta kakarak reungit doang teu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berani kanu lain wali mah hewan-hewan. Panari ka wali mah moal daekeun reungit, moal daekeun bangkong, moal daekeun orai, moal daekeun maung, moal daekeun ka wali. Urang wak reungit we ulah waka ku orai. Ku reungit bae kitu mau salat magrib aya reungit hampir ngejat. Ku orai, kaburna ka mana meureun. Urang, ya Allah, ya Rabbi ku ipis-ipis teuing kayakinan lain ilmu, keyakinan beda ilmu jeung yakin beda. Mantak aya ilmu syariat, aya ilmu thariqah, aya ilmu hakikat. Geus keyakinan nage. Aya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi urang teh ieu nu hese ge keyakinan. Teu daek yakin. Urang mah teu daek yakin. Contoh teu yakin coba kos kumaha kieu teu yakin. Urang poe ieu teu boga duit, teu boga beas. Majikan nanya ka urang ka jang isuk kumaha. Aing ge bingung. Atuh heuh ka atuh kudu kumaha mencari atuh ka. Mencari kumaha cek cenah teh. Kolot geus areueuh dulur jararauh ngojek atuh tah motorna ge bangkrut kos kitu kempes. Batur mah kempes hiji mah dua kabeh. Atuh isu kan kumaha ga? Dah puyeng aing ge. Urang ngalamun beta eta teh ya ngaranna teu boga kayakinan. Mun boga keyakinan kumaha kieu? Ka isukeun urang teu boga beas teu boga. Allah sugih. Yes, siapa boga cangcaya. Eta urang turun ka dunia ge ieu teu aya berita-berita heula endang Allah ke aturan Allah isukan kumaha sugih Allah nya datangnya henteu hirup kan ya kan nah yakin ngaranna ieu pamajikan ge gede hate atuh kitu maka Allah mah sugihnya sugih ai urang lamun ngomong nanaon sia sok aju mancing-mancing sia tuh kan yakin ngaranna ke Gak, lain gitu kumaha gerak Allah sia teh nyaho dengekeun ku sia ieu aing makan geus ngaji ku kieu ge jelema boga duit tenang ku duitna ternyata begitu keluar duit teh anu nyopet ye ai kakal mah keluar tenang ku copeteun tek nyopet naon atuh jara di kakak kancing baju yakin teh hese masya Allah Islam teh yakin dina urusan rezeki kabelah ditu teh moal yakin ada badak jelema nu boga kayakinan beda kadeulna lempang ge tenang kalem melangkah dengan pasti ya Allah etalah wali Allah
urang ayeuna keur nyaritakeun masalah binatang anu haram jeung nu halal. Bagian nyaritakeun nu haram. Ya mangan sedik balikan deui tadi urang donatur teh sakadar di pengajian jang urang kene. Urang anu ngarayakeunna urang anu bakal ngadaharna. Geus sakitu geus bisi ke aya anu donatur di luar ka pabrik misalnya di jalan atau di mana. Ulah henteu we di dieu mah henteu we. Geus ieu mah saaya-aya di urang we sakilobana gengan menang sakitu panet teh urang. Teu masalah. Nu mere jojong engke kadi nu meuli hewan jojong nu ngadaharan lagi jojong jadi beda-beda kita ulah bingung-bingung ya sejak dumadeus ka Allah melalui wali Allah ujugna ka ditu ka Kangjeng Nabi kene ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal jadi wali jelema anu henteu deus ka Kangjeng kunci kewalianna ge di Kangjeng atuh sarua nah udah ngadoa we ka Allah mudah-mudahan urang dibere paranjang umur bere sararehat boga jang dumadeusna ala kadar sedekahna. Duh, baheula mah loba anu nazar. Hasil maksud. Ketuan Syabul Qadir. Ieu mah urang nyaritakeun hewan anu haram mana? Wabazin jeung manuk heulang eta bazin hukumna haram zil mikhlaq hewan nu ngabogaan taji anu eta tajina teh pake mangsana make taji eta binatang baz alap-alap kene ngan bentukna beda baz jadi ieu nu dicaritakeun teh kabeh ge manuk alap-alap bazin syahin sakorin eta kabeh ge ngaranna mun urang mah alap-alap kabeh ngan aya beda saeutik bazin mah gede manukna syahin mah rada leutik aya deui sokor rada leutikan syahin alap-alap kabeh urang lamun nempo alap-alap teh sok di luhur kieu batas alap-alap bangun tenang nya bangun eueuh kariweuh teh di luhur teh kieu beset huluna doang nu culak cileuk mana ya halap-halap ya Allah aya kadele ditututan kotok hebat apa-apa teu kajaoan jadi hayamna ge keur meujeuhna neuleuh mah moal deui halap-halap mah tenang ge di luhur kita keur lengah bae karak set eta halap-halap ilmu eta teh dipake ku jawara. Jawara teh alap-alap eta sebenarnya. Jawara pamalingan teh alap-alap. Ku ari teh aya sawara di polisi eta ge alap-alap kene. Sarua aya deui di kejaksaan. Alap-alap jadi loba alap-alap. Di Polres aya, di kejaksaan aya. Di PNS aya malah di PNS hampir jadi alap-alap kabeh. Oh pohara kiai ge aya nu jadi alap-alap. Kiai
alap-alap. Eta ngaranna alap-alap bersorban, Masya Allah. Nah, ieu haram hukumna manuk anu aya tajihan cek urang Arab mangarana baz min asyaddil hayawan wa adyakihi khalq nya nama eta kitu dari luhur cicing hideung manukna teh eta alap-alap. Masya Allah. Nomor kedua syahid alap-alap keneh ieu ge ngan bedana syahin mah sabenerna ieu teh manuk ayana teh di Persia Farisyun Mu'arrabun beda saeutiknya na aya kongkorongan beureum yeuna tah tanda anu tadi mah teh aya hideung mah meles kos gaok ieu mah aya teh beureuman di dieuna sarua gayana mah kitu keneh tiba neuleuh manuk asal aya nyana geus sieun manuk jadi mangsa manuk iya alap-alap ngaranna tah eta teh ngagunakeun tajih ieu lamun menerkam teh sret ieu langsung sukuna teh karcep geus teu berdaya hewan teh kan macem-macem hewan teh tah aya anu peurahna teh dina hulu ora tane aya nu peurahna dina buntut ora naon peurahna di buntut nya mah lain dina hulu na mah teu naon tapi asal buntut acet hah sekarolot teh ulu nyaho heran ieu mah ih kanyaho teh boro-boro nyeun kapal cal Habibi ya Allah aya nu eueuh peurahan tapi galak nganggunakeun kitu buntut bae sanca eta maha kawasa Allah lengkap Allah teh masyaallah lengkap nyieun hewan-hewan ih mun kurang diamati eta saha guruna baheula ayo coba orang sanca teh bisa kos gitu. Orang sanca mah bisa nahu sagalapan. Nya nama bisa nahu. Tah, buntutna katangkal nu di luhur, huluna ka belah dieu. Eta ditahu bake beuteung. Loh, eta di daharan nya. Ya Allah ya Rabbi, bisa kos kitu eta. Maha kawasa Allah neangan dahareunana teh aya nu model kitu. Nah, ieu manuk alap-alap. Syahid. Eta alap-alap keneh haram sebab make tajih nyana. Ngagunakeun tajihna. Cenah kiai kotok jago ge aya tajihan. Ieu mah menerkam mangsana atuh kotok tilok mak neangan parabna tilok make tajih kotok mah tuh biasa aja mah tajih mah teh lamun diadukeun karak urang di pautan tajihna ge aduh dijantur ya Allah dipalek urang jangjang lagi poek urang di pandian anu ngurusan macan mandi kotok geus mandi ta imam manuk anu aya tajihan nerkam mangsana ngagunakeun kekuatan tajih ya Allah urang mah kan teu pati nyaho ku ahli perhewanan makan ieu teh disoting anu menerkam make suku nu menerkam make pamatuk nu menerkam make jangjang nu menerkam make dada
ilmuwan Amerika geus joting permanukan tinggal urang ningali be rekamanana dina flora dan flora dan itu ngomong atuh sia aing mancing sia teh ngomong bodoh sia ya Allah teh pinter-pinter heran ini tah eta syahid kacacing-cacing aya seluruh hewan-hewan anu zahir geus disoting ditayangkeun di dunia. Nah, ternyata iya syahid aya manuk teh trek sukuna anu teh heula teh ya Allah. Jadi ieu lamun penca besi berarti ngagunakeun ketig besi bahkan ketigana lamun ketigana geus eundeur taneuh karak tamat lamun ketig ku tukang besi mah cinggir teh coplok eta kara Jakarta eta jago besi entak Belanda sarieun ge sebab Jakarta mah kos kitu nya ngagunakeun datang ngagunakeun keting aya deui penjaga nu ieu mah Cimande kalem nya mah kos teu boga penca we kos saja pendi we kadeulina teh kalem kos teu boga penca emang henteu jelema nu geus kegedebregan we mah teu boga penca nu boga penca berarti lo rumusna pare makin loba buahan bener disebutna tungkul pare teh tungkul namun eueuh bebuahan gacung kieu katebak angin kieu eta modelna si eta jadi eta teh gacung ngaranna teh aya kadalat aya bangbar wae giliran bae aya penjahat gacung bukan gitu ngaranna iya syahid haram sokorin jeung heulang-heulang kene kabeh ge alap-alap heulangan beda jenisna rada leutik sokor ngaranna nyeh tak ieu binatang haram sebab menerkam mangsana melalui mikhlab tadi haram wa nasrin jeung manuk garuda sabenerna Madinah ukudul juman teh urang nyaritakeun dina syiran manuk nasar eueuh di dunia manuk garuda manuk gaib garuda mah nasrin di dieu mah sejenis garuda tapi lain garuda nu asli enggak nu ku urang dipake lambang negara Indonesia Pancasila teangan di negara mana aya manuk kos kitu mah aya eueuh tah mah eta mah hasil mimpi dari para ulama-ulama mentak di Indonesia tenang kalem tentrem sebab naon izin lambang nage minang hasil istiqoroh bideka tunggal ika teh eta teh menang ngaistiqorohan ge ai pencetus sama anu kamari ieu ku urang didengekeun teh tanggal dan hari na eta mah hanya sekedar pencetus zahir aslina hasil istikharah teu sambarangan Pancasila mendak ketuhanan yang maha esa diganti aing guru aing esa baheula urang Jogja ijana teu bisa esa titik iya 2 ditambah 2 sama dengan titik
kurang disebut titik-titik bu titik-titik dah iya burung Garuda teh eueuh komo make jeung eta sisit nu aya dina dada sabaraha dina naon ngaranna beheung sabaraha terus jangjang aya sabaraha ieu gaib ieu manu Garuda nu urang tetapi kadang-kadang aya entah ka modelanana burung Garuda nu aya di istana teh kadang goyang lain orang Karawang mah nu goyang burung Garuda ieu lagi culak cilik padahal kayu ieu culak cilik biasa ente lamun hayang nyahong ke kukula diajak ke istana sombong amat sih emang geus ka istana ya Allah teu kudu ka istana Jakarta istana teh loba mas boleh bejakeun lah we burung Garuda nu aya di urang da betul emang kumaha gitu dan nagong di istana kadang culak cilik tak lamun diansanya geus culak cilik beta karak negara ieu urgen lamun masih kene adem tentrem teu culak cilik ieu beheungna teu goyang masih kajun teuing kumaha ge rekayasa can sakumaha tapi lamun geus goyang culak cilik nah geus asa golok encan ieu macan culak cilik biasa kene bae tuh kan Indonesia boga kos kitu tah boga keanehan burung Garuda Garuda kos kitu mah manuk di mana tuh di Baghdad jangan kos itu malah ya moal aya di Iran moal aya di Persia moal aya ku ari ka Turki manuk Garuda malah kos kitu ieu mah cerita Garuda Nasrinu ieu mah burung nasar sejenis Garuda leutik manukna teh sarua aya tajihan keneh haram di dahar ieu aya jambulan seetik ya eta manukna teh cingeus kos Garuda we gitu disebut nasrin haram masyaallah wa kabin jeung manuk Raja Wali jadi sebutan di orang manuk dadali manuk nupang aja terus kan itu nana ingat dengerin coba sih becus enggak taye sauyunan nyana maka mamana tarapa berencai manuk dadali manuk Raja Wali dah eta sarua dadahar mangsana make tajih haram wa kadza Ibnu Awa kitu kene model manuk aya hewan ngaranna Ibnu Awa jadi teh jauh ngaranna mah ieu teh Ibnu Awa bae geus ngaran hewan ngaranna Ibnu Awa Ibnu bapak bin jadi kudu aya ngaranan tapi eueuh Ibnu Awa bae pengen diurang ge aya nya tangkal kayu nu eueuh ngaranan aya binadang bintinu oh manuk mun diurang mah aya manuk koneng bin carung eta bin hugur teh bin carung bintinu tuh nya lamun di Mekah mah toko bin Daud tah bin Laden nah eta kan mah sekarang itu bin wari mah budak teu nyawa ke bin carung wari mah manukna koneng bagus bin carung ya ngaran aslina udah nyahuan jadi Kang Putra Lanang Ki Carung ngaran aslina wallahu alam bintinu tangkal kayu ngaranna bintinu jadi bapakna mah aya tinu ngarannya nama eueuh Kang Putra Lanang kayu tinu bintinu ayatan kok sekarang itu ya insyaallah iki sarua di Arab deh Ibnu Awa tapi ieu mah lain jenis manuk ngan sewaktu-waktu osok di luhur model maha kawasa Allah aya hewan
anu ngarana Ibnu Awa. Ieu hewan sebenarnya mah hewan di urang Malangka. Gedena saluhureun care sahandapeun anjing. Fauqus salab wa dunal kalb tawilul mikhlab. Panjang ca ieu teh naonna ngaranna tajihna. Tajihna teh panjang. Aya tajihan di sarua. Allah karim. Ta eta binatang luar di urang jarang. Bahkan lamun ku urang ditempo mun urang manggih ieu teh hampir mirip kana serigala. Isibun nadzib hampir ke serigala gitu. Naon karang-karana wajah-wajahna eta haram. Haram. Tapi tetep ieu hukumna haram. Wa irati wasin jeung kucing kesit. Hirroh teh lamun kurang dilenget-lenget loba jenisna. Nu aya di urang makan ucing teh ucing kampung. Tapi coba ge ka Thailand, ucing teh rarapi, ka Korea baragus, ka Thailand aya di urang ge ngaranna ucing Angola. Ucing Angola mah eta teh rupa-rupa. Nu asli namanya nama eta teh aya silsilahan. Angola mah ieu bin anu jadi sadunia teh aya sabaraha oh. Angola di urang tah Angola mun carak di ditu mah tuh di mana tuh ngaranna tuh di urang naon ngaranna daerah anu pakulonan teh sok jualan madu naon Rawayan. Ya, rawayan anu ka urang nama tekan rawayan peranakan. Rawayan nu asli nama cadu kudu make sendal. Cadu kudu mah naik kendaraan. Cadu rawayan itu mah moal nu asli nama. Ega urang mah kade geus make sendal pan. Kacapean atuh pan naik ojek. Sarua. Oh ya Allah ya Rabbi beda tuh. Nu asli mah moal daekeun make sendal moal daekeun kemudian atuh ayeuna make pakaianana cara urang moal daekeun eta nu asli mah rawayan teh teu daekeun make panyuk-panyuk bangsa rokos teu daekeun kudu aslina bae baheula sebabnya nama agama wiwitan. Agama wiwitan teh berarti kan Kangjeng Nabi Adam di zaman Kangjeng Nabi Adam kan can aya cinglu. Can aya tuh. Umat ulah make sepatu lah make sendal. Wes swallow kan baheula mah tuh. Wes agama wiwitan kos itu bae cenah mah. Nah, ieu mah anu ka urang ka dieu kan lelempangan peranakan rawayan tah mah. Angola ge sarua. Jadi lamun asli mata nu asli aya silsilahan ieu teh bin anu ayana di anu bin anu sadunya teh nyahoeun ieu turunan ieu teh nu ieu kakana di Persia, nu ieu kakana teh di Baghdad, nu ieu adina teh di Mekah, nyahoeun. Eta Angola nu asli mata nu mantak mahal ge silsilahna. Asli. Masyaallah. Dahar ge teu meunang sambarangan. Sampona teu meunang sambarangan, sisirna teu meunang sambarangan. Atuh lamun Haji Pendi boga Angola eta, atuh isin. Kunaon matak isin Angola mah daharna kudu kornet aya eta. Angola kudu kornet minimal endog setengah mateng. Aya si eta jeung tembang atuh. Depan ke di dieu cak kucing Angola. Jeung serikeun dununganana. Dunungan disegserikeun tuh ieu Angola da asli tah pas kali itu ieu ucing ge sarua aya hirrati wasit ucing kene cuban ayeuna di leuweung hampir kos mau galak sarua bae ngan leutik hirrati wasin
ucing teh ya jenisnya beda-beda. Ieu bae kos tahu, biasa kos tahu gitu. Ternyata ngaranna hirratu wasid, ujung-ujungna mah seluruh ucing haram. Ngan kulantaran disipatan hirratu wasid aya ucing nu halal. Ucing nu halal, aya ucing nu halal. Eta teh tadi model Angola anu diurus ku urang. Nah, jadi lideg di palemburan eta nu kos kitu mah halal. Ngan haseum dagingna. Ngan lamun ku urang di dahar dampakna jadi bengek. Lamun ngadahar daging ucing eta teh biasana jadi asma, ada daging kucing. Nah, ieu carita agama kulantaran hiroh disipatan ku wahsin, maka aya atuh hiroh ahli. Berarti kan ke kos himar. Himar teh kabagi dua, aya himar ahli haram. Aya himar wasi halal. Sarua ieu ge hiroh teh aya hiroh ahli halal, aya hiroh wahsin haram. Aya teh cenah ucing nu pagulidag di urang haram. Haram tetep eta wahsin. Kecuali ieu jenisna model Angola kos kitu. Ya, ucing eta ge aya nu ngahalalkeun teu salah-salah teuing. Ya, nu di palemburan ucing ahli ngaranna. Jadi berarti kabagi dua. Nu wahsin eta haram, nu ahli eta halal. Ya ente beusi coba-coba mah hayang penasaran ngadahar daging ucing teu tadana. Ngan bejana haseum, cenah bejana. Wajar meureun kiai mah geus sia mah kaing suuzon. Daging geus kari. Tuh. Geus jauh ta urang hewan-hewan. Geus atuh kasimpulanna mah ta manuk-manuk anu menerkamna henteu melalui tajih halal. Manuk naon bae? Manuk maninin halal, gereja halal. Peking halal, jaket rot halal, cangkurileung halal. Sebutan Gusti ya coba ya. Ayo geura. Halal puyuh halal. Ayo naon deui kokotokan, kareo disebutna halal. Kudu kuat bae sia beuki los. Ya itu sarua meureun beungeut nya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Pokoknya salah untuk menerkamna make taji. Geus. Halal tadi. Ngan ketimbul qaidah. Kulumas tasbahul arab bahwa haram istakhbasatul arab mana nu ceuk urang Arab dianggap jariji eta haram. Lamun dianggap istakhbasatul arab dianggap bagus ceuk urang Arab tak halal. Kullu mas setiap hewan istakhbasatul arab anu nyana jarijieun ijideun eta adalah haram. Jadi kembali ke adab Arab sebab Kangjeng Nabi teh ana minal Arab. Geus atuh engke hewan-hewan anu teu dicaritakeun di dieu kembalinya karena ucapan Kangjeng Nabi. Sakumaha tadi? Mun dipuateun kabeh kan urang hese ye. Urang teh hese ye lamun dipuateun kabeh maninin, peking, manyar. Ya, non?
manuk cucur, manuk gereja, eta kan aduh, burung sakitab manuk kabeh. Tah, geus kembali kana kaidah. Kullu mastas ikhbasatu istakhbasatul Arab bahwa haram. Setiap ucap orang Arab izin geuleuh haram. Jadi kembali ke Arab. Di eta ikos kitu mah cenah di urang ge loba urang Arab tuh sia mah. Atuh lain sa-Arab-Arabna. Arab kerukut mah teu bisa dijadikan andalan. Ya Arab lah, ya Arab mana ya? Ya, jadi kembali ke Arab. Arab nu asli, Arab nu berpendidikan, Arab anu bener-bener beradab. Kembali ke Arab. Lamun orang Arab geuleuheun kos kitu teh haram. Hewan-hewan anu encan tercatat dina kitab maka kembali kana kaidah nu tadi. Kos kitu bae teh bagus. Nah, Arabna teh Arab anu ulah sembarangan, Arab ulama. Nah, mantak kuari dijadikan anggeran, geus bae. Ujung-ujungna mah dihitungan kurang manuk-manuk nu aya di urang halal lah, masalah sebab eta mah henteu make taji. Nomor kadua na urang Arab bari kieu. Komo urang Arab nu ka Indonesia mah areng kitu nya di dahar areng. Areng pajar dodol. Jadi aya urang Indonesia ka Arab mawakeun dodol. Cek ngeunah ke aing ka Indonesia peuli sorangan cek. Masya Allah barang datang aya ka tukang sate. Nyana bari sokan, oh jadi dodol ya. Cokot punyana langsung di dahar. Waktu ditanya, ieu mah atuh ulah di dahar sama areng. Ini dodol cek. Eta mah areng, wah cek aing dodol. Di dahar bae urang Arab tololnya. Jadi areng ngajar dodol ku nya. Aduh harari deung. Cak nu bohong sama. Aya deui pepe. Tuh orang Arab dibawakeun pepe. Ngeunah cak nya. Ayo ke Indonesia. Tisu pajar pepe. Ngalapis-lapis kos kitu tah. Mau diterusin lah kowe. Ya hewan ya. Nah, mana-mana hewan anu istatabatul Arab bahwa halalun halal kembali ka kaidah eta. Ngan can anggeus selanan ieu kakarak datang ka hirati wahsin fil asr. Aya keneh hewan anu sunah dibunuhna mana bae hewan-hewan nu sunah dibunuh mun urang ngabunuh maehan hewan eta menang ganjaran lantaran sunah ieu ke wayah rumu madu dibakot wallahu a'lam.